Sobat di mana-mana ngenaan kaya jalma-jalma munafik ya anu minta dihukuman tau ila sobat di mana-mana ngenaan kaya jalma-jalma munafik non musibah ubatun terus nasiksa berupa lain bima kalau sebab perkara kondamat anu lakukeun aidihim diri jalma munafik teu bisa ditakeun main dengan biasana itu nusuk loba pagawean teh lakukeun kudu sebenarnya kunaon wae pokona minal kufri nyata tina kufur wal ma'asi jeung tidak papastian kumaha sok geura lamun gara-gara pagawean maranehanana teu datang musibah ogerek bisa nyelamatkeun diri ogerek bisa kabur tina eta musibah ogerek bisa nolak musibah kan moal sebenarnya ayaqudiruna ala al-arad wal firar minha oge bakal misalin eta jalma-jalma munafik di mana-mana datang musibah gara-gara pagaweanana oge bakal misalin kana i'rad wal firar kana nolengos nyingc wal firar jeung kabur tina siksa kan moal ya mendatang siksa Allah oge bisa kabur moal Tumma geus kitu jauh datang eta jalma-jalma munafik ka anjeun ataupun area suduna kalau itu berarti mana ya suduna teh munafik ya wa in ra'aital munafiqina yasuduna ka suduna thumma ja'uka geus ningali eta jalma-jalma munafik ngabalian ti anjeun kalian anjeun kitu nya minta hukuman neraka ka batur tumma geus kitu datang eta jalma-jalma munafik ka anjeun yahlibuna bari susumpahan eta jalma-jalma munafik billahi kalawan nyebut jenengan Gusti Allah. Jelas kumaha pokna in aradna illa ihsana wa taufiqa. In aradna henteu ngarepkeun kami ku menta hukuman kalian anjeun teh illa ihsan kecuali gawe kaalusan wa taufiqon jeung menta pitulung gitunya eta alipan bainal khasmain supaya ngaleuleuykeun ngalelemes antara permusuhan dua kumaha bitakrim fil hukmi dideukeutkeun dina ngahukumanana jadi make hukuman ambeh ti ditu naon demi Allah nake kitu lain berarti lain umum di hukuman kursul lain umum di hukuman wajib dan kuring teh ngalakukeun pendekatan supaya menjadi pasien itu ya dan alhamdulillah itu lain nanggung karena pahitna perkara hak sumpahna teh model kitu padahal nama ya teman biasa jalma munafik sumut ngumpul biasanya jalma munafik mah yang memang di berek pinteran teh ieu nya alasan baik itu ulaika alladzina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim ulaika
itu jalma-jalma munafik kabeh ta'ala dina jalma-jalma ya lamu anu maha uninga sa Allah Gusti Allah taala maka na perkara fi qulubihim dina hati-hatina munafik. Geus da kauninga ku Gusti Allah maka munafik kana belang hatena maka dibihim bohong manehna fi udri dina sasaeun sadu kitu ya Allah kira gitu rasul lah sumpah pakai demi Allah ke dan Allah mah bisa dibohongan. Nya Rasul bisa dibohongan saat kita dibejakan ku Gusti Allah. Dan Rasul mah apalun gitu. Nah apalun dibere apa ku Gusti Allah. Kemudian ngomong udah ke Rasul kan itu nya dibejakan ku Gusti Allah. Saya tawakul gitu ya. Kau ingat ku Gusti Allah. Fa'arid maka kudu labali aja wahai Muhammad anhum dia jalma-jalma munafik. Wa in sok geura mamatahan anjeun itu ku disingsieunan kaita jalma-jalma munafik. Waktu jeung bedakeun ku anjeun lahu ka jalma munafik fi anfusin dina tingkah-tingkahna jalma munafik kawalan balikun kana pangecap anu talam menurut malah banyak ay mu'adhiran bihim kira-kira ayat apakan ay ujzuhum biajuan bihim sok papatahan sing kalau carekan kanya sing sieuna ulah ka itu eta teh karena batak disiksa ku Gusti lalu dengan harapan eureun tina kufurna dai munafik mah jero nama kufur. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idznillah wa ma arsalna jeung teu pati-pati ngutus kami nu aku Gusti Allah mir rasulin kahiji utusan illa liyuta'a kecuali supaya diturut eta rasul. Namun rupa diparentahkeun ku rasul, namun rupa hukum anu diterapkeun ku rasul turut dunya bi'idznillah titah nurut ka Rasul teh kalawan parentah Gusti lam yusok wala yukhalafa lain yang dimaksiatkan lain yang disulayan ya aya aturan teh yang dilanggar gitu Allah nurutkeun Rasul teh supaya dituturkeun supaya diturut nurut kalian itu dititah ku Gusti Allah. Ai ieu menta dihukuman teh kalahkah menta ka Ka'ab bin Ashraf. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Itu dina syukur wudu yang sholat ya atau dina sholat tobat ya baca surat kedua nah sholat syukur wudu walau annahum walau mayan saya selain jalma-jalma munafik eta idzalamu dina tatkalana nganiaya jalma munafik anfusahum ka diri-dirina jalma munafik ku minta hukuman ka Taubat Ka'ab bin Ashraf ya golongan juri jauh maka datang ya dina kakadian Muhammad bariana dina kayaan taubat dalam rumah geus kitu geus nunggeus mah kamarina geus kitu datang ka anjeun bari taubat fastaghfaru terus mereka hampura eta jalma-jalma munafik teh jalma-jalma dolim Allah ka Gusti Allah wastaghfaru jeung mangmentakeun hampura lahum ka eta jalma-jalma saha Rasul utusan mulia teh lawajadu maka yakin bakal manggihan maka yakin manggihan eta jalma-jalma Allah ka Gusti Allah tawaban kana zat anu seueun nampi tobatna ka eta jalma rahiman tur anu asih bihim ka jalma-jalma padahal nama lamun geus
geus mah geus nya lamun meta jalma munafik taobat nya tobat beureum tina kamunafikanana minta hampura ka Gusti Allah dipampendakeun hampura ku Rasul ya Allah bakal ngahampura Allah bakal nyaake jalma ya sok beureum tina kamunafikanana nu geus bagus tinggal di istighfar jadi tinggal istighfar itunya wastagfirullah Rasul kumaha hayang ieu lamun aya di Rasul geus eueuh istighfar ku Rasul lobakeun maca salat istighfar je salat lobakeun istighfar lobakeun salat maka manggihan Gusti Allah anu nampi tobat hatina lamun rek tobat teh istighfar kaloba shalawat ka tobat صلوا على النور أحمد نور المنازل يا محمد